Ma bilih bade carina kursi sawios. Mangga nu sanesna tiasa lesehan. Punten anu anom mangga. Sing sireumeuun mah ah untung teu gagajaheun ge nya mah. Sok. Tenang we mah, tenang. Iya. Mangga ece. Mangga teh. Sok calik. Mayuna ka abdi ka dieu nya. Marayun ka dieu. Ngadamel dua sak. Palituan sekali. Bade sapangkereun abdi mangga. Anu masih gadis sapangkereun abdi sawios bali dieu. Bali dieu neng. Bali dieu gelis. Sak. Bilih kacepretan cai bager. Mangga sepuh-sepuhna nu sanes abah-abahna aya nyondong. Mangga pangarsa. Serang. Kesepuhan simkuring mangga. Mangga mangruk. Wios teh dikopeah ge wios. Sok. Mangga. Pamaget bade pali dia mangga sapangkereun abdi. Mangga abah calik lesehan. Bade di luhur mangga, bade di handap sawios. Mohon. Aya nu sanes sepuhna mangga urang kawitan. Nadawidi Ki Adi Bang Rawit, urang biantara heula sakadapan. Mungkin pami di kawitan insyaallah akan dipesan ebar. Nadawidi sadayana ti pangarsa kesepuhan Mang Dedi punten pisan ya kumawantun simkuring. Bilih bade nyarengan pali dia mangga. Tekenging anu ngobrolnya punya, urang nyakseni, urang fokus kana doa lihin restuna ti urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu sapapaosna kanggo urang sadaya nu samilinggi di tempatan anu mulya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yudlilhu fala mudhillalah may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ma'wala. Bismillah nu janten sekar pangiring catur malah mandar dipaparin rahmat ke Allah SWT. Dina dinten anu santen pinukuan ngan galih. Urang sadayana kempel riung diaplang barokah. Nu mana taylian tur lain sejadedel doa. Dedel pangrestu pikeun ingkang putri calon panganten istri nu sejanga jatuh krami. Asma waris kaasih nu janten Ibu Ramana kersana Wina Tria Ananda. Kakasih kersana Bapak Rahman kali Ibu Haini. Nu tangtos sababaraha waktos kapayun baris ngikrarkeun janji. Sarantosna janji kapungkur di payunan Allah di alam roh. Ayeuna ngalaksanakeun janji salajengna namangsa bade di walimatun nikah kuna janten Ibu Rahman. Tuhilap salawat kali salam hayu urang sami-sami agungkeun ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia natrat ka para keluargana, para sahabatna, tabi-tabiina, tuk dugi ka urang sadaya, salaku pangikut nanu oleh taatur tumut kana ajaran dicana kumantana, mudah-mudahan kin diomil akhir urang sing kenging syafatul jumati mantana. Ibu bapak hormatan simkuring para sepuh pina sepuh punten kumawantun simkuring sapara kanca nyanak asma Mailenura Wedding Gallery. Sejeng ngagori laratan telari budaya di nararaga mecageun aisan. Kumargi tangtos tadi kauning aku sadayana pepeuceuh tinu janten sepuh-sepuhna ku para alim ulamana lares pisan. Bunga bagja insan Allah nu masih keneh kagungan Ibu Kalirama. Karaos ku sadayana. Nyaahan anu jadi indung taya manggih tungtung. Nyaahan anu janten bapa taya bapadana. Salami bernapas, salami bernyawa nu jadi indung jeung bapa tawale doana nyarengan urang sadayana. Karaos ku sadayana. Indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat nu mana namangsa nu jadi indung jeung bapa ngadoa. Ngageter arasna Allah ciciren ridallah biridul walidain syuktullaha bisyuktil walidain. Ridho Allah gumantung kana ridho nu janten Ibu Rama. Pon kitu murka Allah gumantung kana murka nu janten Ibu Rama. Tah kumaki kitu geulis. Kanggo tausiah di alam cekap bager. Niatkeun nikah karena Allah. Anjeun sakedapan baris diacageun aisan kudu jadi indung bapa. Cumpon
tugas nu jadi indung jeung bapana sakawit ngadidik ngabingbing ngagengkeun ngahirupan ngahuripan nu janten murang kalina sampurna dina ieu dinten malah mandar ayeuna sorgana masih kene dihandapeun dampal sampean indung jeung bapana enjing pageto bakal ngalih kana titah tulunjuk nu janten carogena nu jadi indung sing ikhlas nu jadi bapa sing ridho kumargi tangtos sarantosna dipegat dina mangsa ijab sinareng kabul wayahna indung jeung bapana tetiasa campur baur kana ngadidik ngabingbing sakawit murang kalih kumaki parantos janten bojo anu sanes. Tak kumargi kitu mangga urang kawitan dina gelaran talari budaya. Hapunten anu kasuhun Mang Dedi kumawantun simkuring nyanak asmati Mailenura Wedding Gallery nyerengan pangrawit Ki Adi sabara kanca urang buka. Itu tungkusan talari budaya orang sami muntang lembing kayang agung Allah nyatana nu nyipta langit lan bumi lan sadaya pangusina. Pamugi urang sadayana dipaparinan kajembaran ku Allah Taala. Mangga kaset gelis. Urang buka ku Raja Pamuka, urang buka ku Kidung Rahayu, urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sampun tabe paralun. Kule suwesiwi pajajaran sejamuka turuk cupuk sugan kadadaka iga rasa Sundana. Mailenura Wedding Gallery sejama gelaran rasa dinerineka budaya na budaya Sunda. Pamugi Allah Rabbul Ijati kagungan sukma sinarang raga kami sadaya maparinan ijabah dikeun kahoyong pamundut cita-cita kersana Bapa Rahman kali Ibu Haini sing sarehat sing paranjang yuswa arageng milikna sing lungsur lancar berkah acarana tikawit detik ieu dugingkeun rengsek sing saralamet nu hadir sing nyandak tali silaturahmi nu ajali put sampun kanu teu atra nu teu walatra ku ieu sorot soca para sepuh-sepuhna nu paratos marulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna pamugina mangsa ngantunkeun alam dunya sing harusnul khotimah caang padang alam kuburna dipaparinan nikmat kubur alam panjang poe panjang narawangan namangsa jaga di alam abadan urang sing diterpangkeun di sorgan Allah Subhanahu wa taala. Sejamit ampunnya paralun nu ngaburba bumi langit nu ngawasa bumi Allah nu nyiptakeun bumi langit nu dapang jaga pariksa toweksa kepupuhun asal kawin karang tempat ruang riung, karang tempat kuring nyanding, karang tempat pamidangan ngaguar lalakon hirup muka tetep nudi saja muka tetep nol disanggih kudupan diri amit kanumang kulembur amit nukernyung situ nu sepi nuker ngarinah tumanina bisika usikeun malih kalengkah kalalenggahan dagung siha sami agung nyalakeun geulis
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyalindung diri ka Gusti Allah Robil Ijati anu nyakrawati ngesang kraking langit lan bumi. Allah anu ngabahu denda ngesang kraking marcapada dinten ayeuna urang nyakseni hiji kajantenan taat bakti anu janten murang kalih anu janten Ibu Ramana. Rep sidakep calik di payunan indung jeung bapa pikeun mundut malar pangjurung doa pangjurung restu indung jeung bapana kumargi tangtos saciduh matu sakecap nyata ucapan indung jeung bapa buktos pikeun anjeun geulis diperdeh asihna Gusti pikeun ngawujud tafakur anjeut ka Rabbul Ijati nyatana pirang-pirang nikmat nu partos anjeun rasakeun dugi kadanget ayeuna alataran jasa nu jadi indung jeung bapa. Anjeun bakal ngarumah tangga geulis. Anjeun bakal ngarasakeun pahit ketirna perjuangan di alam rumah tangga. Anjeun bakal jadi indung geulis. Bakal karasa ku anjeun pahit ketir perjuangan nu jadi indung. Payus pikeun anjeun ayeuna linggih di payunan nu jadi indung jeung bapana lenggah hempak di payunan indung jeung bapa pikeun mundut doa lan pangarestu kumargi indung jeung bapa masih kene aya bager masih kene kumelendang dalam dunia. Asihna indung jeung bapa namangsa puluhan tahun kapengker mangsa namperna hiji patuangan anu suci rahim waina diri menjadi indung aya nutpah anu ngalir dirobih ku Allah janten sagumpal getih dirobih ku Allah janten sagumpal daging dugi ka ngabentuk jirim hiji manusia utun inji bangwing indung jeung bapa ngaherang gumulung lumenggang ngawujud anjeun geulis. Ngakandung anjeun lain perkara gampang bager karaos kudu jadi indung lirna geui endog bebeuremna mangsa usik malik karasa nyeri kudu jadi indung teraos tuang teraos bobo bakal kaalaman ku anjeun bakal jadi indung malah mandarna mangsa yuswa kandungan 4 sasi 10 dinten di alam roh di sauran hiji roh cikal bakal anjeun geulis wina tria ananda nah baris tiasa hirup hurip di alam dunia kalian iman Islam jeung takwa ka Allah anjeun ngawaler sangem abdi Allah ngablesat di langit katujuh nojo kana rahimna nu jadi indung dugi ka anjeun tiasa hirup hurip usik malik dina patuangan mamah baget sasih demi sasih didaguan kudu jadi indung dibagiakeun kudu jadi bapa ku doa jeung sholawat muntang kana maha kawasa miharep yen anjeun namangsa lahir ke alam dunya mugia sing bisa ngangkat harkat darajat martabat indung jeung bapana anjeun nu bakal nyalametkeun indung jeung bapana bisi indung jeung bapa ninggalkeun ieu alam dunya doa-doa ti putra-putri anu soleh di antawisna nu bakal nyalametkeun indung jeung bapana. Sasih demi sasih karaos kudu jadi indung mangsa berjuang. Nanggeui anjeun lain perkara nu gampang bageun. Sasih demi sasih cumpon kana waktosna salapan sasih 10 dinten hiji poe karaos
kudu jadi indung mangsa melang hariwang sieun bimbang sieun anjeun lahir di mana wae sieun anjeun lahir teu sampurna rasa kamelang rasa khawatir disaksen kudu janten rama bager mangsa berjuang sangkan anjeun tiasa hirup urip di alam rahimna kalian saraba kacukupan kudu ajeng sholawat dugi kana mangsana hiji poe anjeun sejak lahir ke alam dunia karaos kudu jadi indung mangsa menak hiji rasa perih hiji rasa nyeri nu taya tandingna mangsa anjeun sejak lahir ke alam dunia di sarangan paburisatna getih nu kaluar tina rahimna indung ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat lir ibarat ngalepaskeun nyawa nu jadi indung geulis berjuang hayang anjeun salamet lahir ke alam dunia saking ku hese saking ku capek saking ku lieur saking ku susah putus harapan nu jadi indung dugi kaya doa nu jadi indung pundut nyawa abdi ya Allah asalkan anjeun salamet lahir ke alam dunia tah kitu geulis bakal kealaman ku anjeun eta doa gelar anjeun ke alam dunia rasa nyeri perih nu taya tandingna suka bunga nu jadi indung jeung bapa ninggal anjeun lahir salamet ke alam dunia sampurna tiluhur sausap rambut kahandap saibas dampal sampean kecelak cisusuna hirup anjeun dugi ka ayeuna dididik dibimbing disakolakeun kasaksen perjuangan menjadi bapak gelis indit subuh uih hurit sakapeung menang panghina batur sakapeung menang panundung batur teu dipalire asal cumpon naon kahoyong anjeun laksana geulis karaos geulis anjeun energi nikah bageun geus bisa mulang tarima ka indung anjeun energi nikah geus bisa mulangkeun harta banda anu jadi bapa nu tos katuang kaleuit ku anjeun bageun can bisa anjeun mulang tarima ka indung ka bapa anjeun rek ninggalkeun indung jeung bapa rek nikah tangtos bakal taat satia satu kanu jadi salakin bismillah niatkeun nikah karena Allah sorang kabagjaan dunya jeung akhirat ku anjeun geulis ku ikhtiar ku ibadah kawit ayeuna detik ayeuna ikrar dipayuneun indung jeung bapa anjeun geulis nyungkeun doa nyungkeun restu nyungkeun hampura lahir jeung batin pilih anjeun kantos ngaraheutkeun manah indung jeung bapa rumasa anjeun can bisa mulang tarima geulis pok gerah nyarios ngedawi di anjeun rek nikah geulis Mama, Bapak, Hampura Abi jadi bisa pulang terima ke Mama sareng Bapak. Dina seueur lepatna ke Mama ke Bapak. Hampura Abi sok sagala hoyong wina kudu wae diturunan ku Bapak sareng Mama. Wina ayeuna hoyong nyungkeun pidoana ku Mama sareng Bapak, nyungkeun restuna ti Mama ti Bapak. Sakali deui wina nyungkeun hampunten seueur kalepatanana ka Mama sareng ka Bapak.
sareng Bapak cing sararehat, cing salamet, sareng panjang umurna, cing dibebarikeun rezekina, cing dong aya masalah-masalah anu sapertos sataacana cing dijauhkeun. Ina dong abdi mama sing awet rumah tanggana, sing sehat, sing babadi ngada rezekina, ina sing panjang umur, sing gede milik, sing nurut kacaroge ina, sing soleh, sing bakti ka mertua, ka mama ka bapa. Wina Bapak ngadepkeun Ina sing diberi kelancaran, sing sehat dina waktuna sukan Ina teh kan terus bade dia caroge ayeuna sing nurut da caroge soleh isi salah Bapak ka Ina kuda bapaknya Ina rumah sa Bapak loba dosa bohongan si mama ka Ina Ranggul indung jeung Bapak anjeun geulis. Kedalisan tina manang nu bersih, dadah punten lahir teu makaning batin. Tong borok bisa mulang tarima ka indung ka Bapa. Mulangkeun ka nyaah ka asihna. Komo jeung hartana bageun. Kadangu ka anjeun hidup tadi geulis. Bapak mamah mah teu menta nanaon. Anjeun bunga, indung Bapa bakal bunga. Anjeun salamet, indung Bapak tangtos bakal ngiring baja pikeun anjeun. Lungsurkeun doa nu janten rama ngaharewas kana cepil kiwa tengenang mah. Doakeun ieu murang kali sing salamet lahir batin. Doakeun murang kali ieu sing salamet dunya jeung akhiratna. Sing jadi murang kali anu soleha. Sing janten istri anu soleha, taat patuh kanu janten salakina. Doakeun ku indung ku bapana sing enggal gaduh turunan anu soleh-soleha, turunan anu taat ka ibu rama kana agama nusa kuna jeung bangsana. Prak geulis saratosna ikrar dipayunan indung jeung bapa lungsur bageun. Nadawi deui estu salajengna sejak ngawasuh dampal sampean nu jadi indung bapa. Indung tunggul rahayu, Bapak tangkal darajat, moal aya wates wangana, moal aya urutna geulis. Sing nyaah mengpeung aya keneh.
Nedawi di kaindung bager sejak ngawasu yudo dampal sampean. Dampal sampean kabagjaan pikeun anjeun. Puluhan tahun lamina nanggeuy anjeun bager. Belas asihna nu taya duana, kanyaahna nu taya tandingna. Anjeun digelarkeun dina ieu rahim menjadi indung kalintang luar biasa. Pintonkeun bakti anjeun kana jadi indung mengpeung aya keneh. Runturun banyu rahayu, banyu tresna, banyu asih, banyu panjeraman urip. Urip manusia ngacikna diri anjeun. Saja babakti ku itawi simbol ngawasu dampal sampai nu jadi indung. Gerebupay darajat nu jadi indung gelis. Grasanggap darajat nu jadi indung, doa nu jadi indung betaya duana bagan. Salajengna aya parfum disagedengeun anjeun, ieu parfum simbol sinareng siloka. Si bisa ngajaga nama baik nu jadi indung, anjeun digelarkeun ka alam dunya ku ngalakuan wirahim anu mulia bagan gelis. Abdi sungkem napangkulan doa kaikhlasan mugi mama ageng mana hapunten abdi hapun. Ngawasu dampal sampean nu janten Rama. Rama anu mayuga timangsa lahir dugi ka ayeuna anjeun dewasa. Duk hulu bet nyawa nyelarian napakah lan hipaya pikeun aranjeun. Kanyaah nu taya duana getihna satetes, buukna salambar, ambekana sadami. Darah daging anjeun ngalir tinu janten murang kalih. Darah daging anu ngalir dina sukma raga anjeun geulis. Darah dagingna indung jeung bapa. Sing nyaah ka bapa meupeung aya keneh. Pintonkeun welas asih anjeun bakti anjeun kana janten Rama bageun. Bagyakeun meupeung aya keneh. Bungahkeun meupeung aya keneh. Ieu parfum simbol sinareng siloka jaga nama baik menjadi bapa bageun. Anjeun dididik dibimbing nu janten Rama nu pinuh rasa tanggung jawab bageun. Anu pamungkas wantun ngasun sampean bageun. Bari ngasun sampean doakeun bapa sing panjang umur, sing gede milik, angkat derajat aku anjeun bageun geulis. Bismillah. Duh apa abdi hapunten samudaya kalepatan apa kelepatan pun kitu dekat selira jadi tidak hampun ampun Gusti abdi hapunten diri abdi moal-moal hapunten abdi hapunten niling ningku niling ningku geragani gerajanku mugi
Bagi hampura tetehnya sok heureuy ka Wiki. Ayeuna teteh pada nikah. Doakeun teteh. Rumah tanggana cing lancar. Cing tentrem, cing damai. Teteh cing panjang umur, cing ageng milikna. Sok bager sing alakur jeung kepada dulur nitip nu jadi indung bapak mempengaraya keneh kasep anjeun bakal dewasa anjeun bakal jadi pamimpin sing nyaah ka indung ka bapak bagernya mempengaraya keneh sok rangkul mamah jeung bapana ku opatan bager sok mempengaruhi gelis kasep rangkul mama bapak doakeun ku aranjeun apik sangkan husnul khotimah yuswa mata terang na bade urang heula na bade ibu rama heula tapi teu boleh nada hampura kanu janten ibu rama eta hal anu utama bageun gelis kan naik bageun sing sae sing lantip tos kan naik ka wa ka mang ka dulur anjeun sing akur bageun nadahapunten lahir batin tangtos jalmi tempat hilap sareng dosa hampura anu janten eyang anjeun moal aya anjeun moal aya mamah jeung bapa pamit aya di alam dunya sok bageun doakeun ini hidup gelis sing panjang umur bageun sing bisa nungkulan namangsa anjeun bunga jeung bagja hapunten samudaning kelepatan biheum anjeun bisa mulangkeun ka nyaahna bageun kantos dididik dibimbing kudu jadi eyang namangsa indung jeung bapa teu aya di bumi sok bageun papai ku anjeun doa ti para sepuh anjeun sangkan ngalir jinulur rahayu nyarengan bagja dunya pikeun anjeun mangsa jaga akhirat doakeun ku emak sing solehah ieu putu hapunten lahir batina tangtos pilih gaduh kalepatan sejak nikah sejak makalangan dina alam rumah tanggana mudah-mudahan sing dipikannya toleh tangtos kudu jadi salakina kudu janten mitohana sing akur papada dulur gelis sing akur papada lembur bageun sok kawa ka bibi gelis sing sae Nada doa kalau jadi emang bagai mempeng ayak keneh. Nada doa kalau jadi uang gelis mempeng ayak keneh. Pami indung jeung bapa teu aya di alam dunya tak ieu. Ua jeung emang utang tos tanggung jawab pikeun anjeun. Dunya jeung akhiratna gelis. Gaganti indung jeung bapa bilisan da yuswa mah teu terang. Ngan kahoyong masing paranjang yuswa arageng milik bageun. Umat ulang ngantunkeun piburuk nu janten sepuh amanah nu janten rama. Bral gelis dramiang geran narawangan orang alam bagja dunya bagja akhirat upai ku anjeun mawadah warahmah bin sakinah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama wa bil khair ragelis mangsa tos nikah sing akur jeung batur sakasuh
sing akur jeung batur sasumur, sing akur jeung batur salembur bager, silih pikawelas pikaasih da gening pinton, anjeun mah turunan indung jeung bapa anu soleh jeung soleha. Ciri pasipatan indung jeung bapa anu welas asih ka sasama pameugi ngancigna di hidup. Beral anaking gerak nyorang alam bagjan, gerak nyaangan alam pabuana. Sok bager aya uana geulis palibieun neng. Silih doakeun bager. Mat silih bungakeun silih wagyakeun geulis. Nitipnya diri anjeun baris ngabangun rumah tangga. Sok bager ka aki sing sae, ka sepuh anjeun sing sae, kadal ngarewos kana cepilna, doakeun abah sing sehat panjang umur bager. Sing bisa narungkulan mangsa anjeun bungah jeung bagja di dunya. Mudah-mudahan sing karaosan rezeki anjeun kudu janten sepuh-sepuh anjeun geulis. Bage cageum bener pinterna diri anjeun. Aya keneh sepuhna sok geulis aya dulur anjeun bager, aya bibi, aya uang bagian neng biheung nu sanes teh sapertos kieu tos teu aya nu janten ibu ramana bade muntang ka saha nyurahkeun hate parasaan bager. Anjeun bungah dulur baraya sepuh-sepuh anjeun masih kene ngarumpul bager. Sing sae sing lantip sungkeun doana. Ampunten lahir teu makaning batin, silih doakeun, silih jaga, silih aping, silih pepeujehan, silih elingan bager. Prak sing cumpon, sing beunghar harta pikeun anjeun, beunghar hate ngan oman ulah hilap rajin sedekah bager. Insyaallah. Sok sing sae batur heureuy bager, batur curhat ayeuna tangtos bakal paturai, silih hampura samudana kalepatan tangtos batur pakumaha jeung nu jadi bibi ayeuna anjeun paratos ngarumah tangga bager, silih aping silih didik ti katebihan bagernya. Cekap ibu bapak hormatna sing kuring hatur nuhun pangrawit pangarsa Ki Adi pun uah Neng Wendy Widya Rahayu kali Adarul kali si Aa anak Asma Maile Nura Wedding Gallery ngatur kenuhun karena runtuyan talari budaya. Salajengna neng urang gentos raksukan ngangge ronce malati kanggo akan sareng teteh pilih bade istirahat heula mangga pilih bade kapeng.